Tah, di imah diganggu wae ku insuk. Sana di dieu angin ngasih liwir. Ayo balik ya. Ayo. Yuk. Sini rabi ini. Ya, tuang gawean yuk. Ya, kumanya ieu gaweannya. Ya, ya, ya. Ya. Alis pisan euy. Kemon? Eta ka bener aya tah. Buru yuk. Oke, yuk. Ame ieu senang ka bawa ku sukunah ya. Halian. Ayo. Ayo. Yo, mending kene hudangkeun. Jadi ame kasaseret ya. Mak, hudang mah ya hujan, mak. Sing gede mah hujan atuh salah wae atuh. Tempo meuli baraseuh kieu hujan. Ayo ah. Hujan mana? Anasna urang ya tuh mana? Mana? Astagfirullahaladzim. Gusti, awas ya mun papangi jeung urang. Direno suruna. Mak, ayo si Sugi. Waalaikumsalam. Naon ka dieu? Semua ngegas. Henteu, Mak. Ajak ulin si Sugi. Awas si Sugi na ge. Aya naon, Dik? Ini rabig teh. Cenah si Sugi pa eta aya. Ah, ulin jeung maneh mah. Kamari digeuti gejebur ka sawah. Eta mah si Sugi na we. Tetempo, Mak. Ya. Ya budak geus balela deui nya ngomongna geus mah bener. Dik, ayeuna ka mana? Hayu. Sangka terminal. Hayu. Mal si Sugi minta cicing di imah. Wah, urang mah hayang ulin, Mak. Karesel di imah wae. Karesel mah tuh gegeroh naon seseuheun numpuk tah. Lah, engke we gegeroh jeung sama mun semoga pamajikan. Hayu lagi, hayu. Ah, asa curiga urang mah. Urang mah dituturkeun. Jadi aing semua lagi tadi tah. Anjir, aing geus etik deui ya. Etik emang. Makin naon dia campur aja. Anjir. Wah, deun kumaha mah aing geus. Aduh. Anjir, mana lagi? Mana kacida bisaan. Naon sih campur aja? Aing ucing. Maneh mah. Bae tuh nu penting mah. Iya ge. Penting mah mantep ya sirah satinggal. Ulah loba teh bisa harese ge lempang. Heeh, maneh ari tobat itu lumayan tadi nyarekan. Ini lagi euy. Segar ieu. Aduh, aing kakaraeun deui. Itu maneh galak heuh. Ini urang mah riweuh. Riweuhnya, riweuh acida. Matak mun nyamper kudu hati-hati. Ngobrolnya kudu bener. Kenaraon? Urang mikir tadi geus curiga. Henteu mah henteu, bieu mah keur heureuy. Nya heureuy baca tengakan balik. Sama latihan mah. Ada apa, Mama Rami? Teh mana anak muda? Lewat ka dieu kudu mayar ka urang. Namayar jeung naon? Emang ieu jalan punya nenek moyang lu? Urang teh preman di dieu. Sok bayar ka dieu bayar. Aing boga ide. Ku aing jailan si Mama Rami. Acuh, mah jadi preman di dia. Aduh, aing geus sarieun euy. Nya tuh mak, ieu urang kudu mayar sabaraha mak lewat ka dia. Cepet. Urang jang meuli skincare. Meni cepet, murah pisan mak. Cepet mah ya, tenang ku saya dibayar. Ya. Tah, cepet ya. Nah, ini dia yang saya mau. Sok liwat mah. Ya tuh Mama Rami, rek ditanya. Ya, bye. Bye. Dasar anak muda si pengecut. Hah? Ini uang mainan. Awas ya, mun balik ka dieu ku aing. Jara remping ieu teh. Kemana ge? Ka dieu heula. Mak, eka tonggo. Naon tuh? Sok ka dieu heula sagada ya diuk ya. Aya naon tuh mah gero-gero. Heueuh we nanya eta naon teh? Naon ieu? Heeh. Sangu. Sangu. Cuma teh hakaneun. Sangu da una naon deui mah urang mah teu boga naon. Eta nu nak resek hideung naon jang? Oh, sarua mah sama saja. Sama saja. Batu ka dieu kan? Asaan sama saja. Nya sok mah sama saja da. Sama saja teh sukan teh dahareun. Ari emas juga nu lieur geuning, kan sama saja teh sarua keneh bae. Eta keneh. Kieu keneh mah jeung ini nah. Emak nu ka mana wae, teu apa sama saja geuning. Wes dai. Asik, si Mama Rami gaya pisan euy momoah heurap. Keur naon si mak euy? Mak, lagi apa? Bawa-bawa heurap. Mau nyobain menjala. Siapa tahu dapat Wednesday. Wednesday. Nya tuh mak lah, sok nempo urang rek nempo emak ya. Ngaheurapna kumaha mak? Padahal kan anak muda. Mama jago ngaheurap kieu-kieu oge. Sok atuh mah buktikeun kumaha mak ngaheurap teh.
Yo, delekeun urang yo. Astagfirullahaladzim, teu kira-kira saya nu gabur ka aing. Geuning kalangan uguk jalma geuning anak muda. Teu apa? Ih, urang mah apa naonnya? Ek heula. Bae, mak. Teu kira-kira atuh, pesan dodolo aing teh jalma lain bebiong. Ih, da urang mah teh nyaho aya jalma di dinya, kenal teu sumpat-sumput di dinya. Atuh lain di dolo mah, geus bawa-bawa ya harapna ya. Halala nyeurik ieu lah. Bawa ka dieu kan. Urap aing. Oh, ya bari naga aing teh hayang heurap ieu lah. Anjir segala rupa. Sia tuh pokok-pokok kecedong di dinya jadi we. Di dinya anu teu boga tetempoanan.